Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka dina bongoh nak tenggeulanana terus we ngahanca badan si Darba. Ngan bubuhan lawana teh kacida kuatna sakitu diparakpak ku tenggeulan anu mun kena kabatur mah matak lumpuh. Ieu mah sigana teh taya nu dirasa. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Waktu si Darba ngahiukeun di panimpungna, pagobang luncat ka gigir. Bari ngasupkeun tajongna kana kakemplong. Si Darba malik nyeureudeg satengah mikeun awakna. Bareng jeung ngajekukna dampah suku pagobang kana iga si Darba. Dua leungeun si Darba sakilat geus hasil ngaranggem beuheung pagobang. Sarta terus we dicekek satakerna. Kanyeri dina igana mah geus teu dirasa ieu. Pagobang meni ngelel, beungeutna geuneuk sarta panonna ti burial buncelik. Lantaran jalan napasna kacandet. Tapi najan manehna keur aya dina kaayaan nu kacidaripuhna. Ingetanana mah tacan leungit. Bari majukeun badana, sakilat dua leungeunna ngaheat ngahanca dua gigirna ki Darba. Ku tenggeulan kepeng anu disangigirkeun. Anu balukarna si Darba ngaranjug sarta panyekekna rada ngendoran. Teu miceun tempo deui. Leungeunna nu keur nyekek teh dipabuk di handap. Dibarengan ku suku katuhu pagobang ngajekuk najong beuteung lawana. Sakali ieu mah kaayaan si Darba teh teu bisa dipertahankeun. Daek teu daek kapaksa ngajengkang nangkarak bengkang. Ngararasakeun kanyeri dina iga oge tacan leungit geus disusul dampal suku nyayang dina hulu angeunna. Nya lumayan karasana mani ngural seueul hayang utah. Ngan bubuhan kacida kuatna sakicep geus ngajaregjeg udang deui. Bener ngajagoan. Si Darba muncereng nafsuna geus lain deui ngagedurna. Tetela lawana teh lain heureuyaneun. Pongan ceuk andeka meunang kaula ngaliwat tapi kudu ngalengkaan heula bugang. Kitu lain kahayang teh baraya. Ceuk pagobang. Ayeuna mah kawas anu geus nekad. Heueuh, aing atawa sia anu kudu ngajolor jadi bugang teh. Si Darba bari hiuk we nimpug hulu. Hiji tenggeulan ujungan nu geus teu disangsrikeun deui ampuhna. Keuna we kana hulu pinasti bujrat bajret polona. Keuna kana tak-tak pasti bakal sempal ngaplek. Hal ieu teh cukup geus jadi pikiran pagobang.
Sakilat manehna ngolebat kagigireun musuhna, bari ngabadugeun sikuna kana careham. Anu saterusna meupeuh punuk. Tapi si Darba nu ayeuna geus leuwih hati-hati. Sangeuk dirina digebug ku musuhna. Sakicep manehna malik ngarobah kuda-kudana. Sedeng panimpugna terus nyerepet nuturkeun gerak robahna posisi lawan. Anu antukna Pagobang kapaksa we narik deui leungeunna. Ngalegotkeun awakna bari nyamber iga burung. Si Darba ngageser 15 derajat bari newak pigelang Pagobang. Sedang leungeun katuhuna masih tetep ngarupakeun bahaya nu sawaktu-waktu bisa meulahkeun hulu. Pagobang teu gugup. Kalawan manis pisan, manehna ngalakukeun hiji gerakan teu beda we ti oray ngaborengkal. Celok gigireun lawan, langsung ngasupkeun jurus panundung musuh. Pusaka Cibalieur. Tapi si Darba teu eleh kesit. Bari ngarodon, dos we leungeun Pagobang kabeunangan ku teunggelan kedet. Sorenton. Manehna rek tikusruk. Der, kebut. Pagobang nangkuban beunang punukna. Teu kuat nyangga teunggelan bobot 100 kati. Teunggelan pusaka ujung kulon anu teu bisa disangsikeun deui kaampuhanana. Waduh, tobat. Pagobang ngoceak kelas we kapaehan. Akhirna mah teu nyapul ya. Leungit budina ilang dayana, teu kuat ngayonan jajaten jeung wewesen si Darba. Teu gampang ngarengkahan bugang kaula teh, Gobang. Ceuk si Darba. Nyeung lawanna nu geus teu walakaya, teu beda we ti nu geus ngaleupaskeun nyawa. Gorempal. Badan Pagobang dibalikeun ku suku Sinanangkarak. Temong tina sungutna merebeh getih hirup. Teu beda we tinu keur ngabulaeh nyeupah. Beungeutna geuneuk, sedeng panonna peureum. Tapi napasna mah masih keneh tembong empas-empes nandakeun hirup keneh. Nah, pikeun saheulanan mah cukup sakieu ge Gobang. Gampang, lamun Andika tetep ngarupakeun hiji lawan nu kapala batu. Ulah majar teuing-teuingeun lamun Andika ku kaula dikirimkeun ka neraka. Geus ngomong kitu mah kajeleng we. Si Darba kanu bala gogorobasan teu beda we ti Bagong nu keur susuluduk. Maksudna rek balik ka imahna bariji. Nyaeta kalereun pabrik. Bari sakalian rek nempokeun kaayaan si Barja. Nah geus aya di imah atawa tacan. Sabot manehna di jalan keneh, kolebat. Aya nu ngolebat nyampeurkeun ka tempat urut galungan tadi. Cileg nangtung gigireun Pagobang nu masih keneh tacan inget tina kapaehanana. Gobang. Pokna nu anyar datang teh ngagero lirih. Cayalian ti Pamajid nu harita kabeneran turun ti Cibalieur. Maksudna rek nempo Kiraksa. Memang geus jadi kabiasaan, bosa minggu sakali atawa 10 poe sakali. Manehna sok ngalanglang Nyi Arum, ngarasa melang lantaran gumilar keur eueuh. Deung teuingeun. Nasaha cenah manusana nandasa teh ka bina-bina. Pamajid nyarita deui, gog nagog gigireun Pagobang. Heg sirahna disangkeh ditahan ku pingpingna. Pagobang ngahargungan. Panonna mah masih keneh peureum. Tahan Gobang. Ulah wakaloba usik. Ceuk Pamajid bari morosotkeun sarungna pikeun ngaganjel sirah Pagobang nu jadi muridna. Pak Guru. Si Gobang maksakeun nyarita, tapi panonna tetep peureum, teu bisa dibeuntakeun. Nya, cicing heula.
kami rek neangan cai. Jorelat jeung pamajid ini deui tidinya. Manehna apal yen di lebah dinya teh aya cinyusu anu pernahna sisi kebon karet. Bener we teu lila. Sadatang-datang teh curulung. Cai nu dina wawalun teh dipeureut saeutik-saeutik. Terus diinumkeun ka pagobang. Celak dipanonna dibaseuhan. Rejab. Brai beunta. Ebre hareupeunana nu jadi guruna keur cenekul we meureut-meureutkeun cai tina wawalun. Pagobang teu barang tanya. Lantaran kabireungeuh dua bibirna pamajid keur kunyam-kunyem bari neuteup beungeut manehanana. Naon nu karasa teh Gobang? Sanggeus sawatara jongjongan kakara pamajid nanya. Punduk guru. Coba malik. Urempal pagobang malik nang kuban. Heg beung bajuna disengledkeun. Tetela punduk pagobang teh mani ngagempeng bareuh. Malah kulitna renyah barulah tembus kana dagingna. Lain tenggelan sawajarna. Saha nu boga gawe kieu teh Gobang? Pamajid nanya deui, bari curulung we cai tina wawalun teh dipake maseuhan tatuna. Sidarba Pak Guru. Sidarba? Pantes atuh. Tenggelan batu karang. Untung teu pinges getah beung maneh. Kieu tah temahna nu teu ngaganggu kana papatah teh Gobang. Kumaha ceuk kami ti heula kudu bisa ngajaga diri. Ulah nepi ka ngalakukeun hiji pagawean nu matak nimbulkeun riributan. Da puguh ge berat ngadalian nafsu mah. Leuwih berat tibatan ngadalian 1 juta kuda nu masih keneh lingas jaringas. Manehna nu ngamimitian Pak Guru. Tapi lamun maneh bisa nahan diri mah moal nepi ka kajadian kieu. Pamajid bari terus we ngusap-ngusap punduk pagobang make cai tina wawalun. Mohon. Namun panginten Pak Parahaksa moal tiasa katulungan. Kumaha? Kiraksa? Nah, make mamawa kiraksa sagala. Nah kumaha mimitina Gobang? Pamajid nanyana pinuh ku rasa kaget. Ngawitanana mah Paraksa teh ribut sareng si Barja. Alatan ngaganggu Nyi Arum. Tadi waktos di pasar umargi Paraksa ngalaman asor nya abdi teh ngabantu waktu si Barja teu walakaya. Abdi sareng Paraksa teras we birat nya eta bilih kateterasan. Paraksa mah sareng sanak pojona teras merulang nganggo jalan nu biasa. Ari abdi mah mabal ka dieu nya maksud teh saja mikeun salasah. Namun terang-terang si Darba terus ngahadang di dieu. Saterasna satekah pola abdi teh ngelehan maneh supados ulah teras riributan. Namun da teu hasil. Antuk nama terwe galungan. Abdi teu kiat ngalaman asor. Jadi benernya alatanana teh si Barja ngaganggu ka Nyi Arum. Pamajid nanya sewot. Laras Pak Guru, biasa ditaroskeun ka Paraksa. Ari kitu mah bener lain antepeun. Hanya meureun geus jadi takdirna Gusti nu agung. Satungtung dunya ngampar, oge satungtung kagorengan. Cacan bisa dibasmi ku bebeneran.
Kaributan teh teu boleh aya moal bisa leungit-leungit. Heg, darba, barja, ulah kajongjonan, dago kaula, kuan di kaduaan. Musik-musik ulah mandi, ngobah macan tapa. Ngaganggu anu keur jongjon. Gobang, kuat kira-kirana maneh ayeuna lempang. Pamajid sanggeus nak susumbar kanuduaan, saterusna nanya ka Pagobang. Kiat manawi Pak Guru. Walon Pagobang berejong maksakeun hudang. Ayo atuh, urang kabedeng kiraksa. Nam kayaknya ti heula. Ceuk Pamajid. Geus kitu mah, bring murid jeung guru teh laleumpang pairing-iring. Sajajalan jarempe teu remek teu nyarek. Kawas nu eueuh picaritaeun. Padahal dina masing-masing hatena mah ngagolak ku caritaan nu teu kedal. Pang nama Pamajid. Pikiranana museur ka Nyi Arum. Lamun seug kabolosan teh aya nu ngoromeo. Beu, kumaha picaritaeun engke ka Gumilar. Sasat manehna aya di Cibalieur teh tunggu tutung. Teu bisa pisan dikolotkeun. Kanca dangu sadayana, paribasa kuat adat mananwarah. Dina harti boga kalakuan nu teu bener katotoloyo taya eueuhna. Upamana bae saperti si Barja. Waktu keur ngora boga adat cirigih cunihin ka awewe. Kabitaan babari ka gembang, kapincut ka irut ku awewe sanajan nu boga salaki. Ayeuna oge sakitu geus cetuk dawuh. Kunilik umur mah kudu geus eling babalik pikir. Tapi sigana teh anger we. Abongkena adat kakurung ku iga teu era-eraeun ku buukna nu geus loba bodasna tibatan hideungna. Paribasa umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed. Umur kolot ari kahayang alah batan nu ngarora. Kituna teh lantaran manehna satia satuhu kana pangajakna setan. Setan idajil laknatullah. Sedeng pangeran ngajadikeun sakumna manusia teh sangkan maranehna nyembah sumujud ka mantenna. Pangeran nu maha kawasa, nu maha agung, anu welas asih tanpa wangenan. Nyingkahan sifat-sifat setan sarta ngajauhan jalan setan. Anu kamistianana sakumna manusia kudu nempuh jalan Allah. Sangkan salamet lahir batin dunya akhirat. Jalana kudu hade ucap, hade lampah. Iman, takwa ka Gusti Allah. Kalawan kudu pok pek prak ngalakukeunana. Henteu ngan saukur akuan wungkul. Saperti ayeuna sanggeus manehna aya di kontrak Miramare. Sasat si Barja kabur ti daerah Nangkapait. Lantaran yang hareupan bangsal hapi anu teu oleh ancam-ancaman. Teu puguh make hayo kagendam ku nu lenjang, kabeulit ku nu geulis, kapincut ku Nyi Arum, pepetetarana kiraksa. Bebeureuhna Gumilar pisan, anak minantu Asmita. Anu dina mangsa baheula kungsi diteung-teuinganan ku manehna. Ku jalan ngagunakeun reka perdaya, hianat, fitnah. Abongkena manusia hirup teh teu bisa leupas tina hukum karma. Boa. Ieu oge mangrupa hiji jalan pikeun Gumilar males kanyeri kolot-kolotna baheula. Tapi pikeun si Barja mah nu dina hirupna ngan wungkul hayang muaskeun nafsuna anu sarakah. Perkara umur teu ieuh teuing jadi ukuran. Dina mikahayangna ka Nyi Arum teh mani totorosol pisan. Teu kalis di bejaan ku Bariji.
yen Nyi Arum teh geus boga pisalakieun anu dina waktu ieu keur nyaba ka Garut. Ngan henteu we disebutkeun yen Gumilar teh hiji budak ngora nu langka pitandingeunana. Malah sobatna oge hiji maung sancang nu kacira gedena. Dirusiahkeun soteh bisi aya matakna nu teu hade pikeun manehanana. Di bejaan kitu teh si Barja kalah nyerengeh bangun nu teu ambil pusing kalah pokna teh. Beh, heula-heula we lah. Cenah pokna teh. Ongkos sanyana dihatean deui ku si Darba. Anu dina hal ieu teh kacida ngicuk-ngicukna. Pokna ulah mopo memeh nanggung balayar sieun ku ombak. Hanas engke cenah aya mau ngamuk gajah mata. Kuring nu bakal kahareup pikeun jadi pamanggul pupuh titinih jurit tatalang Yuda. Purung bae cenah penta kakolotna mun teu dibikeun paling abis perkara. Kitu komo si Barja teh kahayangna asa beuki kasunut boga rasa aya nu ngahatean tur nu bari bela pati. Wani nyang hareupan dina aya mamalana. Teu beda we ti monyet dibere sesengked. Jelema jahat dituduhkeun pijalaneun. Tangtu we atoheunana. Sabalikna Ki Raksa ku geus ayana kajadian basa di pasar teh. Ayeuna kacida ngarasa hariwangna. Komo sanggeus manehna kadatangan ku Pamajid jeung Pagobang. Basa tes galungan jeung si Darba. Atuh beuki kacida ngarasa bayeungyangna. Teu sangka urusanana jadi rambat kamale. Anu tangtu ieu teh bakal terus kapapanjangan. Kumaha pikarepkeun lamun zeuk terus nimbulkeun huru-hara. Mangka-mangka Gumilar tacan keneh ngarongheap datang. Geus kitu mah atuh we baradami Ki Raksa, Pamajid, Pagobang jeung Pauhi malah milu ngariung nyawalakeun kumaha pihadeunana. Pamustungan sararea sapamadegan yen Nyi Arum ulah sinamindeng teuing ngalantung. Malah mun bisa mah digawena oge sina eureun. Pagobang ditetepkeun pikeun nalingakeun sapopoena bisi aya hal-hal anu teu dipikahayang. Cicingna dipauhi teh supaya laluasa. Ngan Pamajid tetep dicibalieur. Tapi sawaktu-waktu pasti ngalongokan. Atuh dina prungna aya riributan pasti bakal mere bantuanana. Kabeneranana teh Torojo de Abah Dira jeung Biureh daratang ti Mancagahar ngarasa geus sono pedah lawas teu papanggih. Ongkoh perlu nama hayang nyaho bejana Arman asana teh mending ngampleng teuing. Di bejaan kitu kaya Nyi Arum Bah Dira mutuskeun moal waka tereh-tereh balik. Atuh pikeun Ki Raksa mah jadi asa beuki-beuki regreg loba geusan pakumaha. Teu pati hareudang bayeungyang teuing saperti keur waktu samemehna. Kanca dangu sakali mangsa poe Ahad di pakalangan ngadu hayam bogana bariji geus ngageder deui we ku jelema-jelema nu rek ngaradon ngadu untung. Hayam-hayam jago nu baris diadukeun geus aya puluhan ting kulinting di jero kurung. Bari teu repeh raong kongkorongok lir nu keur nangtang lawan. Nu keur diome teu kurang digelang awakna dibatekan suku-sukuna ku masing-masing bobotohna. Babah tongcai urang pameungpeuk tea geus sampego dina kursi reyod. Sakali ieu mah datangna ka dinya teh henteu duaan tapi opatan. Mawa deui dua jago andalanana Ki Rasim jeung Ki Sapri. Bang baungeun waktu ti heula ribut jeung si Barja manehna ngan sakotea pisan teu mampu ngalawan si Darba. Tapi harita sisinarieun boh si Barja boh si Darba
teu katempo irung-irungna acan. Memang maranehanana ti isuk mula geus tinggal leos ninggalkeun tempatna. Boga maksud nu mandiri. Yen poe eta rek ngadatangan Nyi Arum. Rek dipegat dina waktu keur balik ti pancuran. Geus kanyoan kabiasaanana. Ari meneran poe Ahad mah kacaina sok tara subuh-subuh bareng jeung nu loba. Tapi sok ngaberang-berang maneh. Mandeurikeun ngarah rineh nguse kokosok di pancuran. Harita oge Nyi Arum keur neker nanjak tas si cai. Nyorangan bari ngelek seusehan. Ari red katongo teu kira-kira ngagebegna. Mireungeuh aya 2 jelema keur carampegoh we megat jajalaneun. Nu saurang mah apal nyaeta nu ti heula ngaributkeun di pasar tea. Nu saurang deui mah teu wawuh. Tapi rurupaanana mah istuning matak pikasieun. Pakulitanana hideung lestreng. Ari huluna dugul bolenang herang. Untuna temong baradag carang. Nyerengeh merong ka manehna. Geus kajudi naon pikarepeunana ieu jalma. Mangkaning luak liuk eueuh jalan sejen. Manehna ngaraneg heula sakedeung. Reketek magehan samping jangkungna. Bisi bener ieu jalma teh ngadatangkeun hal-hal nu teu dipikahayang moal ih diantep. Satekah pola rek dilawan sanajan kudu kumaha oge. Mulih ti cai noris. Si Barja nanya gumasep bari muril-muril kumis nu geus bodas kabeh. Nyi Arum teu ngajawab, ngararet ge henteu. Jongjon we leumpang. Tapi ari panonna mah gular-giler awas. Bisi ieu jalma cunihin teh aya karepna nu teu hade. Ditaros teh noyot bae geuning. Si Barja nguniang rek nyekeleungeun Nyi Arum anu keur ngelek seusehan. Tapi Nyi Arum nu saret oge geus mireungeuh kana karepna si Barja. Ngagentak ngejat burileng panonna ngadilak ngebrehkeun ka geuleuhna. Eueuh eta soca. Ulah kitu kakak mah da moal nanaon. Cek si Barja bari nyampeurkeun ngadeuketan. Maksudna rek nyeredkeun Nyi Arum ka sisi belah ditu anu kaayaanana gawir lungkawing. Haning nyingkah kawas kemang jalan wae makir warawel. Nyi Arum kulaud haseum. Sanes bade ngarawel noris. Kakak mah bade nungtun maklum nanyak. Teu kersa kitu dibantuan ku kakak. Pokna bari rikat newak deui leungeun Nyi Arum anu geus aya di sisi gawir. Nyengkah sasetan, mantong ganggu. Nyi Arum teh eleh rikat ngejat ka belah kenca bari dibarengan ku hiji gerakan nu teu disangka-sangka. Sakilat ngael sukuna si Barja. Sedang leungeun katuhuna ngababuk pigeulang. Anu teu antaparah deui. Si Barja jadi tikusruk. Bibirna nyunghid nyum taneuh. Lumayan we atuh mani uriwih. Sarta tarangna ngadadak puncunur sagede nog hayam. Puguh ngageletruk meneran kana batu. Nah, bet ngadonolong seran ka. Ke atuh dienggon, rek gugulingan mah. Si Darba ngaheheh luhur kuta. Yang serikeun teu beda we ti nu panas. Menimbulkeun si Barja ngusia nafsuna bijil. Korejat si Barja hudang. Jabat ti nyeri teh jeung ngarasa wirang we deui ku sobatna. Nepi ka ngalakon ragrag ku awewe. Bari merong manehna ngeteyep lalaunan. Teu beda we ti ucing ngintip beurit. Ku pangaruhna sang nafsu nu ngagugudug, manehna jadi leungit wiwaha. Angkeuhanana Nyi Arum rek dikarekeb geus moal diengke-engke. Tuman sina dilalajoan ku si Darba. Simpe ieu samena diperkosa oge. Mireungeuh petalakuna si Barja.
Nyarum geus bisa ngira-ngira kumaha maksudna ieu jelema. Riuk beungeutna geus kabaca natrat ebreh. Bari mindahkeun samping kebat nu meunang nyeuseuh. Terus dicekal ku leungeunna anu katuhu. Nyarum sayaga iatna pikeun ngabela diri. Sok sanajan kudu narohkeun nyawa. Padahal mun manehna harita ngajerit minta tulung. Moal teuting tarojol. Bahdira, Pamajid jeung Pagobang nu harita keur ngadarongeng jeung Kiraksa bari nyaneut di tepas bedeng. Wabru. Si Barja ngarontok pinuh ku nafsu. Angkeuhanana Nyarum teh rek digasak sasebeuna. Tapi sakilat Nyarum nyingcet bari ngaelkeun sukuna. Sedengkeun samping kebat seseuhanana ngahalang ngababuk kana beungeut. Teu pindo gawe. Koleang we. Si Barja teu beda we. Teu beda we tidahan peunggas ngagedebut deui bae. Ayeuna mah ragragna nangkarak bengkang. Coba beungeut karasana peureus digebug ku samping baseuh. Untung teu terus ngagurubag oge kana gawir. Badana nyampai sapotong ka jalan. Tapi lebah dada kana sirah mah geus ngaliwatan sisi gawir. Ai. Nya bener lain antepeun. Sugan ieu mah sing awewena. Si Darba bari luncat ke tengah jalan. Cingan kakak, ayeuna mah lawanan geura. Si Darba nyarita deui teu tinggal hehe. Teu loba pola. Riuk we. Si Darba ngirimkeun panonjokna. Sakilat Nyarum ngageser nyerong miceun pameupeuh. Bari ngahiukeun deui samping kebat seseuhanana. Tapi teu kira-kira manehna ngaranjugna ngan saguriwal pisan. Karasa pigeulangna ditewak. Samemeh manehna bisa budi, leungeunna ditarik manten nepi ka badana adek jeung si Darba. Ebre, beungeut nu caketul huntu-huntuna pake trok pinuh ku gading ngadileun teh. Heokna geus matak ngurei seueul hayang utah. Yeung, tulung. Nyarum ngajerit. Geus puguh manehna ngarasa seber ku neuleuh beungeutna. Nu renyah-renyoh kawas goh ueur kalaparan. Turug-turug ngarasa dipanyekeun si Darba kacida nyerina. Leungeunna nu sabelah deui karasa ngagilisir kana cangkeng. Mantukna sanajan manehna budi satekah polah ge ngagurinjal hayang leupas. Tibatan bisa udar mah kalah ka beuki rapet pageuh naplok kana dadana si Darba. Teu beda we ti hap-hap nangkod. Guru! Tulung! Ngadadak di tonggoh aya nu ngorowok. Si Oreng Pagobang nu harita datang ka dinya. Ngarasa melang rek nempo Nyi Arum dumeh kacai lila-lila teuing. Cikopi salumur geus meh beak. Tapi tacan muncengis keneh. Paingan we dah keur manggih bahaya. Jeung Pagobang luncat tuturubun. Maksudna rek narajang si Darba. Tapi si Barja anu harita geus udang deui. Rikat ngarontok. Tapi Pagobang bari ngerem sukuna. Sakilat manehna nyingcat ka gigir. Habak we. Munuk si Barja diketig koloyong. Bari nyolonton teh si Barja bebalongkengan uta uger. Kolebat di luhur aya nu ngolebat. Teu katitenan rigigna, bakating ku cepet-cepetna. Kalayang, kawas aya nu hiber. Nimbulkeun sambaran angin nu ngahiuk ka lebah si Darba. Anu harita keur ngeukeuk keneh Nyi Arum. Ngalieuk ka tonggoh, ngarasa kaget. Datangna angin nu dadak-dadakan. Tapi samemehna manehna bisa nitenan naon-naon nu baris katenjo. Hiji timpugan nu kacida nyerina geus ngajedak manten kana carehamna. Si Horeng dampal sukuna Pamajid. Nu datangna teu katiten ti samemehna. Anu pikeun si Darba teu loba polah deui. Ayeuna ngalengak saterusna ngageblak nangkarak bengkang. Nyarum salamet teu kabawa labuh lantaran kaburu dijewang ku Pamajid. Sok ditunda deureun kuta.
Sugan teh setan ti mana? Lumayan oge tajong nama. Ngan hajakal. Bet ngabongohan. Kawas lain patana lalaki Cek si Darba bari ngagurinjal hudang. Komo si lain mah. Rajin teh wani kawewe. Pamajid ngahualkeun bari ngajega nyang hareup sagemblengna ka si Darba. Dina gerakan ngadago nangtang panarajang lawan. Kewas pantas teu beda we titangtungan Arya Bratasena. Kawasna mah pinuh ku kawani. Ayo, tarajang di kaula. Tadi mah asa diusapan kuno geulis deuleu. Si Darba teu tingah hehe. Memang geus jadi adat kabiasaanana. Mun nyaritana teh kudu we bari jeung seuri sanajan keur nafsu oge. Memang kieu peta teh teu saeutik bisa nimbulkeun nafsuna nu jadi musuh, bisa ngungkulan moral musuh-musuhna. Saperti kahayaan manehna waktu harita. Sanyana mah dina hatena ngarasa kaget sarta reuwas. Ngarasa jedakna dampal suku Pamajid kana carehamna anu karasana panas, beurih, sarta nyeri lain di kieuna. Sageprakan oge, manehna geus kajudi, yen ieu jelema teh lain jore-jore. Tapi memang watek manehanana we, nu taragetapan, tararenjagan, bisa nyumputkeun semuna. Buktina kalah ngahaha, bangun anu nganggap sepi pisan. Ngajega ajeg nyang hareup kanu jadi lawana. Tangtung satangtung sarua jangkungna eleh badag tapi meunang kereng perenges garing. Oge dina umur jauh pisan ganyorna. Manehna leuwih ngora jelas mun ngadu kakuatan mah manehna moal eleh tanaga. Jadi penta ge. Memang na si laing madak kudu diwara. Pamajid nyambarkeun jurusna bari dibarengan ku gerakan tuur anu rek ngebeset dada si Darba. Si Darba rikat ngejat. Dadana geus hasil bisa disalametkeun. Tapi gadona mah teu burung we dihakan peureupna Pamajid. Ngan kubuhan kuat teu dirasa ieu. Sakilat manehna ngagunakeun leungeunna dipake nimpuk tur musuh bari dibarengan ku jurus kahiji ulin padingdang. Ngajojo hulu angen. Tapi Pamajid teu kapalingan gerak. Rikat ngageserkeun sukuna. Sedengkeun peureub lawan nu rek meupeuh teh sakilat dikadet ku tenggelan kari. Ari jedak ari ranjug we duanana pada ngaranjug. Lantaran pada ngarasa masing-masing leungeunna teu beda we ti diadukeun jeung beusi. Ngan bae waktu si Darba ngahulang, Pamajid basa tas motong panonjokna si Darba sakaligus peureupna dituluykeun kana palipisanana si Darba. Aduh, cenah. Tapi tetep duanana pada mundur salengkah. Aduh, kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.